lamun sing aya ngarasa kakurangan kurang pahmanana daku Allah tos diturunkeun sadaya salah saha teh salah Allah atau salah manusia anu dibere itu Allah. Lamun lapang Allah tos jelas nyayogikeun sagala fasilitas di alam dunia itu ke manusia. Berarti manusia ini kurang. Salahna ini kurang. Henteu motekan, henteu taminas, ngokolakeun sagala perkara anu tos dipaparinan ku Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji paling syukur milik Allah dan Azza wa Jalla. Shalawat wa salam muga salaman curahkeun ka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, dugi ka urang sadaya anu salamina terus umut Quran ajaran mengenang kalian mudah-mudahan kurang ini bersama rumah jaga yaumil kiamah amin ya Allah. Para jamaah sadaya, alhamdulillah kurang dina sasi Syawal ayeuna parantos nincak ka 13 14 dintenang. Mudah-mudahan kurang sadaya masih dipaparin jana Rusia Allah Subhanahu wa taala dikeun ngabikeun diri panjenenganna ku alasan urang parantos ngalaksanakeun mangrupikeun hiji training sabulan campur dina sasi Ramadan anu ditungtungan ku ngalaksanakeun zakat fitrah anu papageurna ngalaksanakeun Idul Fitri. Kalian urang ngabukeun Allah Subhanahu wa taala anu mudah-mudahan bagi sadaya salamina empan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para wargi jamaah sadaya, mangga urang sami-sami buka surah Al-Baqarah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhan nasu udu rabbakumul ladzi
Ya ayuhan nasu he sakabeh manusia ubudu rabbakum kudu ibadah marane ka pangeran marane alladzi khalaqakum anu geus nyiptakeun marane waladina jeung jalma-jalma min qablikum nuti sameme marane la'alakum anu mudah-mudahan marane tattaquna jadi jalma anu takwa alladzi anu ja'ala lakum ngajadikeun pikeun marane al-arda bumi firosan anu ngampar wasamaa jeung langit binaan anu jadi iuhanan wa anjala sareng parantos nurunkeun minas samai ti langit ma'an cai pa akhraja bihi mangka ku perantaraan bihi eta cai minas samaroti tina pirang-pirang tutubuhan rikol lakum anu ngajadikeun rizki pikeun marane pala taj'alu mangka pomak ulah ngajadikeun marane lillahi pikeun Gusti Allah angdadan bibilangan wa antum jeung ari marane taklamuna pada nyaraho wa in kuntum jeung lamun sekabuktian marane piroibin dina kaayaan ragu-ragu mimma kana perkara najalna anu geus nurunkeun kami Allah ala abdina pikeun ka abdi kami waktu maka cokot kumarane bisuratin salah sahiji surat mim mislihi tina saperti Al-Qur'an wad'u mangka gero kumarane syuhada'u pamimpin-pamimpin marane min dunillahi anu salian ti Allah in kuntum lamun aya marane sholihin kana sabener ya ayuhan nasu he sakabeh manusia kudu ari wadah marane robbakum ka pangeran marane alladzi anu khalaqakum nyiptakeun marane waladina jeung jalma-jalma min qablikum di samemeh marane la'alakum mudah-mudahan marane tattaquna jadi jalma anu takwa alladzi anu ja'ala lakum ngajadikeun pikeun marane al-arda bumi firosan anu ngampar wassamaa jeung langit binaan anu ngiuhan wa anjala sareng nurunkeun Allah minas samai ti langit ma'an cai pa akhraja maka ngajadikeun bihi ku perantaraan eta cai
minas samaroti tina sabaran tina sarupaning pepelakan rizqalakum nu ngajadikeun rizki pikeun marane fala taj'alu mangka poma ulah rek ngajadikeun marane lillahi pikeun ka Gusti Allah angdadan bibilangan nyarupaan wa antum jeung ari marane taklamuna padanya wa in kuntum jeung lamun kabuktian maraneiraibin dina kaayaan mamang dina kaayaan ragu-ragu mimma dina perkara najalna anu geus nurunkeun kami ala abdina pikeun ka abdi kami waktu maka copot kumarane usuratin salah satu surat mim mislihi tina saperti Al-Qur'an wad'u jeung gero kumarane suhadaakum pamimpin-pamimpin marane min dunillahi anu salian di Allah in kuntum lamun aya marane shadiqina bener marane ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum he sakabeh manusia kudu ibadah marane ka pangeran marane anu geus nyiptakeun marane waladina min qablikum la'alakum tattaqun jeung jalma-jalma anu samemeh marane anu mudah-mudahan marane jadi jalma anu takut alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa anu ngajadikeun pikeun marane bumi anu ngampar was samai jeung langit anu nirman wa anjala minas samai ma'an jeung turunkeun Allah ti langit cai hujan fa akhraja bihi maka ngajadikeun Allah ku perantara cai hujan minas samarati tina pirang-pirang pepelakan rizqalakum anu ngajadikeun rizki pikeun marane fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun poma marane kabeh ulah ngajadikeun ka Allah bibilangan nu nyarupaan Allah lamun sek marane nyaho yen eta perkara ciptaan Allah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina lamun sek kabuktian marane teh ragu-ragu tina perkara anu Allah diturunkeun ka abdina Allah faktu di suratin min misli sok teangan di surat anu aya anu saperti Al-Qur'an wad'u syuhadaakum min dunillah jeung gero kumarane sakabeh pamimpin-pamimpin maneh anu salian ti Allah in kuntum shodiqin lamun marane ngarasa bener para wali jamaah sadaya ieu Allah maparinan obat peringatan kak manusia sangkan manusia teh ibadah ka Allah ibadah ka pangeran marane lamun aya nanyakeun saha pangeran marane teh alladzi khalaqakum walladzina min qablikum pangeran anu diibadahan urang teh eta pangeran anu geus ngadamel urang jeung ngadamel urang jeung ngadamel makhluk jalma ti samemeh urang berhenti indung bapa urang dina kangjeng Nabi Adam tadi sadaya teh ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu di pangeranan urang sadaya ari urang teh kudu ibadah teh kana
anu nyiptakeun urang jeung nyiptakeun sabere urang. Tuh geus makamnya dia. Ku cara ibadah seperti itu mudah-mudahan urang teh kagolongkeun ka jalma anu takwa. Dina hartos takwa anu ajrih sieun isin tak korup ku pangeran urang sadaya anu nyiptakeun urang jeung nyiptakeun sampe urang. Pangeran anu eta teh nu mana deui? Nangan ku sakala nyiptakeun urang bungkul jeung sampe urang mungkin kakang yang Adam henteu. Tapi eta pangeran anu wajib diibadahan urang teh na allati ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anjala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Nyata pangeran teh anu nyiptakeun bumi anu sakieu ngamparna, anu nyiptakeun langit anu sakitu legana bari bisa ngiuhan ka urang sadayana, anu teras pangeran anu nurunkeun ti langit teh cai hujan, anu saberesna ayeuna cai hujan usul ka alam hujan, maka jadi mampira-pira pepelakan anu eta teh rizqan ngajakeun rizki pikeun marane kabeh. Anu jadi acuan dina ieu ayat mopoyankeun ka manusia henteu pilih dulu naha eta jalma teh iman atawa kafir, tapi ku Allah dipopoyankeun sadayana anu kategorina manusia. Sabab nu ngaranna manusia mah rek kufur rek iman tetep ieu teh ciptaan Allah. Rek kufur rek iman ciptaan Allah. Nu kufur anger di paraban ceuk kasarna mah. Nu iman sakomo deui. Sami diurus ku Allah. Jadi Allah mah teu ngamilah-milah. Naon artina? Dasarnya ciptaan Allah. Dipaparian rezeki ku Allah anu sami. Mung pedang bedana jalma anu iman jeung anu kufur. Nu kufur mah sebatas di dunia unggul, nu iman mah parat dugeun ka akhirat. Dipikanyaan ku Allah. Jadi sadaya di dunia mah sami sadaya oge. Teu aya beda. Kumaha bisa kitu ku Allah digerong. Ku sabab marane teh diurus ku kami, di bumian ku kami, di langitan ku kami, di bere cai hujan ku kami, di bere pepelakan ku kami. Surah Allah teh. Sok marane kudu alibadah ka kami surah Allah. Alibadah ka kami. Manusia diparian rezeki anu teu dibilah-bilah ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kitu palatan alulillahi amdada wa antum ta'lamun. Ku sabab kitu omah marane kabeh teh ulah ngajadikeun ka Allah teh aya nu nyatuaan sareng Allah. Allah teh menghiji-hijina. Teu aya anu nyatuaan. Palatan alulillahi amdada wa antum lamun maneh nyaho seperti kana ayat tadi anu di luhur, maka surah Allah palatan alulillahi amdada. Yakinkeun diri maneh ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun sing ayeuna kabuktian marane kabeh wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina
lamun kabuktian maraneh memang ragu-ragu mamang kana yakin ka Allah beh ditu nama teu percaya maka surah Allah faktu bisuratim min misli lamun sek memang mamang kana kanyataan ayat Allah ieu mamang kana kanyaah Allah anu disebutkeun tadi ku Allah ditantang faktu bisuratim min misli sok teangan hiji surat anu nganyatakeun sarua jeung anu ayat luhur saperti anu saperti anu aya dina surah-surah Al-Qur'an. Sok teangan geus mangi wat suhada aku sok geroan pamimpin maraneh kabeh. Pamimpin maraneh kabeh sok geroan. Anu memang pamimpin maneh teh nu dianggap syariat Gusti Allah lamun cek maraneh ngarasa bener. Lamun eta pamimpin anu syariat Allah teh ngarasa bener. Sok teh salah satu surat anu aya dina Al-Qur'an anu saperti anu dinyatakeun ku Allah itu. Para jamaah sadaya upami ieu ayat dijabarkeun urang anu langkung paos anu langkung panjang kasida pisan ngaresna urang sadaya urang digeroh Allah Subhanahu wa taala pikeun ngalaksanakeun ibadah pamantenang bari difasilitasi ku anjeunna di kawit alam dunia anu sakilegana langit anu sakitu legana anu bari nyuhan ka urang sadaya teras ayeuna cai anu curcor di mana-mana anu dimusurkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu ieu sadaya ngaran rezeki pikeun manusia sa dunia. Dina palebah rezeki mana anu rek dibohongkeun ku urang masalah rezeki. Seolah-olah rezeki rizqolahu rezeki pikeun maraneh kabeh. Lamun teh mah hiji contoh anu kanyataan nu karanapan urang sadaya lamun teh mah aya jalma anu humaneula urang dahareun urang pakeun anu manehna nganyatakeun sagala kakurangan ieu dipertanyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun sek aya ngarasa kakurangan kurang pahmanana da ku Allah tos diturunkeun sadaya. Salah saha teh nah salah Allah atau salah manusia anu diberi ku Allah. Lamun lapang Allah terus jelas nyayogikeun sagala fasilitas di alam dunia itu ke manusia. Berarti manusia naik urang. Salah naik urang. Henteu motekan, henteu taminas, ngokolakeun sagala perkara anu tos dipaparinan ku Allah. Salah siji contoh lamun teh mah di alam dunia teh curcor cai urang sarupa we cai geus bisa urang ngamaknakeun cai sapinuhna tina sarupaning cai apa kabeh can bisa ngamaknakeun cai mu aya urang sokan ngagudang urang lamun dibandingkeun jeung urang
bojong kan kena urang cai mah. Jadi lamun urang teh pelakan terjadi ulah manehna urang bojong bae anu cai teh manehna. Dina perkara cai. Tanah na heureun teu urang lega tanah mah. Lamun teh mana ngarasa heureun di Cibeduk nah teu bisa neangan aya ka Cibuntu. Teu bisa neangan aya ka Cileunga, teu bisa neangan ka Sukamana. Sok masih kena seueur fasilitas di Allah anu sakagarap urang. Berarti lamun kitu salah urang. Urang salah. Tapi kenyataan seperti itu teh da teu narima lamun urang disalahkeun. Lamun urang disalahkeun teu narima. Tapi sabab itu Allah ngupayakeun lamun aya kalimat rij qolakum rij keun marane kabeh maka urang kudu taminas, kudu giat ngopolakeun sagala perkara anu teh papalikeun fasilitasi ka urang sadaya. Mangga apa aya saking canggih-canggihna lamun mah nyaritakeun teu boga tanah. Saking canggih-canggihna aya mah melak jamu air wae di dalam polybag krimil buahna. Geus kantenan aya bangsa melak sosium mah. Sosium hiji polybag hiji sosium. Hiji polybag hiji sosium malah dipelakeun ke dina teras jeung sabangsa. Ku canggih-canggihna ayeuna mah melak jeruk bisa dina polybag. Teu kudu dina tanah bulak wae. Kitu diantarusna. Melasih kuring kantos maos aya jalma anu diloteng teh aya imah teh kita meloteng cara berbikin rupa ili gitu. Sisirna teh ditembok we ku batak setengah meter gareng jeung balok. Di luhur imah. Apanya imah dipake kici nyare kang sangu tinggal nala ka luhur. Bari sesana dina teh dijual. Gitu jawaban membacakan kebatur di urang sakarayan kejadian seperti itu. Ada solokan ngocor sim kuring ningali Sumedang kamari udah sering anak Sumedang teh di Tanjung Kerta solokan hampir aya samsara urang di dieu. Di Pelakan Laut kita solokan kirang langkung sepanjang 1 kilometer. Ngawitan melak teh ting ramu. Tilu sasi teh kian deui ka 1 kilo 2. Mangga. Ai urang teh yakin teh kieu geus puji urang rada melak teh melak laut, melak gede, apa hawana ieu saya Sumedang mah hawana panas. Terlepas dina panas jeung tiis, nu penting laut mah hirup teh dina cai. Cai berpikir apa jadi ngamanfaatkan cai anu motor belakang laut. Da buktina aya melak pare jadi urang melak pare cenah di urang ti siji Cibitung panas sarua jadi pare. Sarua di Cibitung melak gitu, di dia melak gitu sarua jadi minut. Di sarua ngeunahna teh di Cibitung jeung urang di sarua dirasa oge. Gedena segede kitu. Gitu. Tah masalah ieu bener anu kudu diurang anu kudu kurang direkayasa anu kurang dibenahi teh. Ulah nepi ka pada akhirna urang ngarasa kakurangan sandang jeung pangan kulantaran diteubleukeun kana potensi anu aya. Padahal urang sorangan anu salah. Teu bisa ngokolakeun anu sabener-benerna nurutkeun teknologi anu diwari. Dirancang bedi tuna jalma-jalma anu paling terang. Itu dia terusnya. Tak meureun, ieu teh kanya Allah. Jadi kanya Allah kurang ditarimakeun ku urang sadaya ku cara ngalengkah sikap kana perkara anu memang diwari elmuna geus diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaan keur masalah pertanian, ngeunaan keur masalah kahirupan urang sadaya anu aya patulang patalina jeung kehidupan masyarakat sosial. Itu para warga sadaya ieu ayat
kurang diwarang ibadah ku Allah Subhanahu wa taala anu fasilitasna keur ibadah teh apa disaekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sok naon deui? Ngan kada kurang wae sok neko-neko. Terus jelas? Lajeng simkuring ngadeugeuh kana sakumaha parentah ti Allah Subhanahu wa taala dina Quran anu paraos dilaksanakeun amaneh. Eta ulah sadaya sadrajana pun ngalaksanakeun takbir urang ngaluarkeun zakat fitrah. Ieu ngaluarkeun zakat fitrah teh kulantaran urang ibadah Allah Subhanahu wa taala bari potensi keur zakatna aya pamarentah Allah Subhanahu wa taala. Sadaya anu disebut zakat fitrah teh hartosna zakat fitrah teh zakat badan. Mun gergawi anu dewasa ngalaksanakeun saur bisi dina salami saur urang aya pada melan anu memang teu kengeng ku aturan Allah sareng Rasulna urang dirempak maka dikumahna teh ku zakat fitrah. Dikumah daki urang anu kokotor jadi rareged pikeun anak ngalaksanakeun saur dina sasi Ramadan kamari ngalurakeun zakat fitrah, zakat badan. Di ayat 2 aya zakat mal, aya zakat fitrah. Zakat mal mah zakat dina harta anu kapeuleung urang, zakat fitrah mah zakat keur ngajakatan diri urang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah simkuring sadayana ngaluarkeun zakat fitrah. Kalayan dina nalika zakat fitrah ngalaksanakeun ijab sareng qabul. Kumaha ijabna? Sejak abdi ngaluarkeun zakat fitrah pikeun kasabaraha jalmi anu seueurna ditangguhkeun ku pamili Rasul, mudah-mudahan Allah nampi anu zakat fitrah urang. Amin. Ditampi ku pamili tapi mudah-mudahan di zakat fitrah sing ngajakeun amal anu sae aya mudah-mudahan Allah maqbul kana sabarupi zakat urang sadaya. Ijab kabul. Laras teh kitu? Laras? Ijab di ngaluarkeun qabul di menang. Nu nampina teh abdi nu ngaluarkeun urang. Jadi lamun sagaina ngebeung beung geus aya pasangan zakat fitrah. Ngatos. Anapun ayeuna penggunaanana, pengelolaanana jeung sabangsana gumantung amil. Mangga kan mantung amil pada kieu. Da amil ge ngagaduhan katangtuan anu ditangguhkeun ku Allah. Nyaeta tina zakat fitrah teh engke didistribusikeun kanggo 8 naon? 8 asnaf. Didistribusikeun kana 8 asnaf. Mung pedah-pedah anu kahiji nu payun-payuna nomor hiji anu kudu diomenakeun teh nyaeta korong.
saha ukoro ayo urang mah segini hijikeun jadi fakir miskin. Saya fakir miskin miskin aja nomor hiji nomor dua nomor tilu nomor empat sama sana. Leras. Ukoro masakin Sabilah ibnu Sabil Gorimin Amilin eta terus mu'alaf eta nu jadi skala prioritas mah tetap ukoro tak teras ayeuna ku hadis dijelaskeun nu kumaha ari anu ukoro anu fakir nu kumaha anu miskin nu kumaha gorim nu kumaha amilin nu kumaha sabilillah nu kumaha ibnu sabil nu mana eta dipisah-pisah prioritas nu kahiji ukoro alif ukoro teh nyaeta deuk dina hadis jami na anu awakna geus teu kuat dipake kasar dipake gawe teu ngagaduhan harta bana keur bekal hirupna bari teu aya nu nanggung jawab ta eta jadi jami anu awakna niku teu bisa dipake gawe teu gaduh harta bana bari jeung teu aya nu nanggung jawab ta eta anu kukoro adi urang mah disakalikeun we ku sabab mung capek nyebutna henteu disebut kukoro jompo we geus sakitik geus titik we disebut mah nu ge mah eta kana jompo eta teh bener gitu ngan diangkat jelema anu normal pikiran da we jompo mah deui teu nanggung mah. Nah, jadi jompo teh dina hati dititah gawe teu bisa teu mampu da teu kuatkeun awakna ditingali manana teu boga nu ngurus eueuh kadaharan teu mahi bakal hirupna teu mahi ta eta kitu disebut jompo nu kitu teh disebut teh dina hadis mah ukoro fakir apa desa pinah mah disebutkeun anu disebut ukoro teh naon desa pinah jami anu banget desa pinah disebutkeun jadi fakir teh jami anu banget butuh kacida banget butuh aku sabab itu eta nomor hiji mah nu nomor hiji kudu diomenakeun kudu dipayungkeun ku amilin pembagian zakat kita teh kadinya nu kadua naon miskin ukoro masakin nu kadua miskin air miskin nu kumaha miskin mah jamana jamana usaha ngan hasil usahana teu cukup keur memenuhi kebutuhan hirupna jadi teu cukup keur pangabutuh hirupna teh eta teh miskin gitu nu miskin mah usaha kuat awakna jajan ngan penghasilanana teu cukup keur minuhan pangabutuh kehidupan eta miskin gitu atas deh ale di sini atas ngacung sok sampai ngacung jadi nu miskin mah dina hadis disebutkeun jadi nu miskin mah jami anu jajan digawe ngan penghasilan gawena teu cukup keur nyukunan pangabutuh hirupna ta eta nu miskin simkuring naroskeun kira-kira lamun sek ayeuna diuningakeun pihak sosialna saperti itu kira-kira
Aya nu pakir, Sebagian mah manusia nu jongkok, ya jauh mah Hah? pada jauh mah ya dipakai mah sanes aya. Cak itu atuh. Sanes aya nu jongkok teh seueur. Jami anu teh sepuh teu tiasa damang balik teu ngagaduhan harta banda nu sejenna balik aya nuhun. Sementara anu disebut ngagaduhan kewajiban ngurus teh anu janten turunan anak icuna eta ngagaduhan kewajiban ngurus. Ayeuna ku anak icuna diantar teu diurus. Ta eta berarti kalau jauh eta seueur san diurang. Kumaha nu miskin? Aya diurang teu? Hah? Apa rata-rata miskin? Naudzubillah min dzalik. Abi mana naudzubillah? Kuli ada kemampuan kita waktu-waktu teh cukup. Naudzubillah min dzalik. Bisa jadi rumah. Bisa jadi rumah. Lamun sek diri ngaku miskin naudzubillah. Lamun batu disebut miskin mangsa kodok. Mangsa kodok. Lamun jam aya jelema di urang teh da yang miskin jeung simpulima. Ngan lamun ku RT jeung ku RW didaftarkeun kitu beunang PKH dianggap miskin heuh bae lain soal. Datang dari miskin teh nol jeung beas terima we. Tarima deh mah pamer jazakallahu khairan kasih. Ngan ulah sote ngaku yen kuring teh mis kaluar tina lisan pan kuring teu kabagean. Ulah. Lamun sabda eta teh urang teh geus ngecap diri urang jadi jalma miskin. Ulah. Ngasaeutik bedana ngasaeutik. Lamun teh aya nama urang aya nu mere urang teh jalma miskin teh tadi mah nu mere. Ngadu angka jazakumullahu khairan. Asyik. Ngan lamun saya dipopolotot urang ngaku miskin lah eta anu bilang mah bisa jadi ager we jadi miskin nyaan. Tah lamun sing aya ngaku miskin nyaan berarti nolak karena ayat Allah anu ieu teh ridho laku. Kadinya aya sementara ayat Allah terus papareun fasilitas sampurna. Naon anu teu aya pamarinan ti Allah Subhanahu wa taala tinggal tanpa pelakan nu aya di datan teras nu aya dina cai nu aya di langit jeung sabangsana ieu teh rezeki ke manusia. Sebenarnya aya manusia teh bisa ngokolakeun gara ngaku miskin. Tak ieu anu simkuring anu diterangkeun kana ayat ieu teh. Teu pisan-pisan. Hah? Ayo, anu musim kuring di hari waktu teh. Justru eta teh kalimat teh anu terucap tina lisan urang teh bisi jadi doa. Doa ulang hayang miskin. Naudzubillah mata sing kuring ngucapkeun naudzubillah. Lamun urang dianggap miskin mah kudu sakonon teh euy. Ngan lamun urang dina diri ngaku miskin ta ieu. Ta ieu teh beureuh kuring mah kusawi teh ayat Allah nuhikeun ka dieu ngaemarakeun ka para jamaah sadaya koma mesti ayeuna mah jadi anu disebut lisan teh kedah dibarengan jeung mana? Dibarengan jeung mana? Kade urang kudu apa nu tadi? Nu miskin dan kumaha, nu fakir dan kumaha, nu sabilillah dan kumaha, nu sabil dan kumaha. Ta eta kudu terangkeun tadi. Jadi ulah duitkeun ka urang anu fasilitasna ku Allah dicukupi seperti itu. Terus ayeuna urang teh geugeuh ngaku miskin diri urang teh. Ngaku miskin. Bari eta miskin teh kaayaan kamiskinan seperti itu dengan dihaja urang. Naon sabda? Bada urang na we urang ieu tali. Dalam musik ayeuna akik ngabalanyakeun harta luyuk jeung pangabutuh. Ieu geus liwat teh. Pangabutuh geus kasumponan hayang lain-lain. Tina sajeungkal hayang sadepat eta mah di luar. Anu akhirna bal nyangsarakeun kana diri urang sorangan. Eta. Jadi
simpul ngawangsul teh kadinya bisi urang lepat kalimat anu diucapkeun lisan urang tumibak kana diri urang jeung tunan urang namun dubina kalau ieu mah sadaya enten mangga eta mah kantun timak-timak